Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadaya layak pantas pikeun muji, pikeun syukur ka Gusti Allah. Alhamdulillah dina dinten Ahad ieu dina kaping genep Muharram anu bertepatan sareng kaping 15 Agustus. Alhamdulillah kalawan karesakna Gusti Allah urang sadaya tiasa riung pulung di haflah khususna rombongan di pangjajab calon panganten di Nagreg oge sareng keluarga besar Bapak Wawa di Patempatan. Alhamdulillah mudah-mudahan silaturahmi urang aya dina berkah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Simkuring kapapancenan tugas ku Bapak Wawan salaku ayahanda di calon panganten pamaget di Cek Guntur. Saya sanes disuhunkeun kanggo ngadugikeun pamaksadanana. Dan awisna nyaeta anu kahiji secara resmi, secara formal nyangakeun ieu calon panganten pamaget nyaeta Cek Guntur kanggo didahulukeun ka tuang putrana Bapak Wawa di dieu nyaeta Neng Minisa. Anu kaduana sagarupi atau cacanakan anu sok sanaos mungkin nilaina teu sabaraha, tapi mudah-mudahan sing mangrupakeun kaberkahan oge tiasa ditampi kalawan kabingahan. Salajengna tangtosna seueur pisan kakirangan-kakirangan naha tina adat istiadatna kalalangkungan, naha anu disanggakeunana seueur kakirangan-kakirangan oge mungkin dina waktos anu kirang nepatan. Mugia ieu keluarga besar Bapak Wawa, Ibu Imas, mugia nada nawakufna. Urang sadaya kantosna salaku para sepuhna di calon panganten pamaget, di sepuhna calon panganten istri, kantosna urang miharep yen di rumah tanggana Cek Guntur sinareng Neng Nisa mudah-mudahan sing aya dina kaberkahan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma alif bainahuma fil khair warzuqhuma banina sholihin. Mudah-mudahan Gusti Allah ngadahupkeun aranjeunna duaan teh dina kaayaan anu sae dina urusan duniana, sae dina urusan agamana, sae pikeun kahirupan engke di akhiratna. Oke, mudah-mudahan Gusti Allah masihan turunan anu sararae, anu soleh, anu solihah. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.